Mal diceritakan ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus digunyang ganjing ge henteu salala di tahun 1400 sampai tahun 1500 di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitu dabatul ardi lamun jelema pinter tapi can aya mangpaatna sarua jeung bodoh. Kiai pinter ngaji naon bae bisa tapi eueuh mangpaatna sarua jeung nu bodoh. Eta mah percis mun dina Quran diibaratkeun himar mamawa kitab. Di babawa bae himar teh tilok baca kitab. Kitab naon bae aya di punggungna dibawa ka dieu ka ditu tapi titah maca teu beleuleun. Sarua jeung kiai otakna hebat, pemikiranna hebat, ngajina luar biasa, tapi teu pernah diamalkeun percis kosimar mamawa kitab. Lamun kiai bae kos kitu pejabat ge teu sarua. Nu ku urang kuar dibutuhkeun kiai pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Pejabat pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Nah, ieu barokah mah barokah nu paling hebat barokah teh ya. Di samping saeutik tapi cukup bisa dipakai ibadah ka Gusti Allah. Urang boga duit 1 juta lamun barokah urang dihitung 500 di ka masjidkeun 500 jang imah tangga urang eta ngaranna barokah bisa ditujukeun ka Allah neangan ridho Allah. Urang boga sangu mahi 10-aneun urang bismillahirrahmanirrahim dahar aya sesana bikeun ka fakir miskin eta ngaranna barokah. Di samping eta sangu-sangu jeung makanan anu asup ka jero beuteung bisa digunakeun pake ibadah ka Gusti Allah. Eta bisa teger salat ge, eta bisa teger maca Quran, bisa teger maca sholawat. Di Indonesia mah asli nama boro-boro ka manusia dengekeun kolot-kolot urang baheula. Urang dek liwat ka tangkal kayu gede bage kudu sopan eta adab. Sia lamun dek ngising-sing hade ulah make jeung ngisingan akarna. Sia lamun dek kieu ulah ngihan tangkalna. Eta di Indonesia boro-boro ka jelema kolot urang baheula adab teh ka tangkal kayu bae make adab. Masya Allah karim. Dek nuar awi bege, dek nuar awi kudu salam heula sopan sanggeus dituar deuleuh mun kurang kolot ulah nu kolot tuar sanggeus dituar dijlikeun kana taneuh ulah wakan dicokot minimal 3 poe adam. Tanyakeun ka kolot-kolot baheula nu kuari ahli ruken. Ya Allah ya Rabbi boro ka manusia baheula kolot urang abdi dikurang. Ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang, narima urang teh. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah. Alhamdulillah. Ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju, geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju, tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge. Ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang, narima urang teh. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah. Alhamdulillah. Ketika orang usaha tapi kebenaran orang teu maju-maju, geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju, tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar.
Ketika orang tani kemudian tanina maju, alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti kodo jeung kodarna, ieu nu hese ge. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia insu Kangjeng Nabi. Ngan kaula hungkul anu lareur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan? Sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana. Panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laleur. Nya nama euteup di mana bae, aya makanan amis laleur euteup, aya makanan pahit laleur euteup, aya makanan basi laleur euteup. Lumancak cek teh manusia bakal digambarkeun kos laleur, di mana selalu nimbrung di mana bae. Kiai di partai aya kiai, di pemerintah aya kiai, di zikir nasional aya kiai laleur. Hese neangan kiai nu lain. Dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk, dengan kepintaran manusia cewek nu teu daekeun bisa nyungsep pelet. Ilmu ngaranna. Urang ngadenge-denge pelet teh ngentab sebab di dia aya nu teu boga pamajikan. Panas perasaan hate teh. Make jas ku make jasna, BHS ku make BHS. Nah itu boga pemajikan mana hari teh hirup. Hampa sebenarnya percis kos di bulan baik kos gitu. Hampa udara. Tenang, sakedeung deui kula bakal diberek kula geus boga janda umur 85 tahun.